ya diurusku dewek teh candi buruhan ngan dewek inget-inget janji naon kasih lain aya janji bapak mah kumaha baheula cenah cuk bapak dina lamun engke cenah jang lamun geus susu motor abdi teh pamulikeun keur ojek lain baheula ieu mah lain ayeuna baheula saur bapak geuning bari mapah ka Pungkur abdi lempang bapak mapah ti payuning bari ku abdi geuning dina pudunan teh dicekelan pandangan bapak teh dari sieun ti seureuleu masyarek na beuh ka Cikawari harita teh jang ulah ara dibawa ku dewek keunang kege aya buruh silai bisi teu apa sawarga teh nu dewek benar gitu ngan abdi teh kalah jebeng ka sidawala geuning harita teh jadawala mudug boga sawarga ge mau apruk-aprukan sangsara kieu logika we abdi mau ngomong teh hayang dinyatakeun si lain teh ku dewek dek dijadikeun raja ayeuna raja naon pokona ilaing saha anu pangsolehna bakal jadi raja di antara anak dua dewek ieu dina henteuna oge si lain teh bakal jadi wakil raja anu hiji jadi raja anu hiji bakal jadi wakil raja pokona ku dewek dek dijadikeun eta ngan sing inget teu aya di dunya mah heueuh bakal sementara sagala rupa oge ta eta teh mangpaatkeun ku lain lamun si lain nepi ka mulus rahayu gembleng nepi ka salamet dipercaya ku sararea teu kudu kompanye deuleu bakal langsung dipilih deui ku rakyat kabeh raja-raja anu di dunya teh bakal sujud ka si lain aya kitu beunghar ka kolotna aya kitu siapa siap dawala Pak sing isin ku katerangan ayat-ayat Allah naon ari nitah teh kudu ka ahlina mun nitah lain ka ahlina tunggu karuksakanana urang teh sagala oge kudu bi naon bi teh bi naon cenah naon bi kei bi apeuy bi ono atau bi egot atau bi nunuk bi teh naon bi teh euy ai bi teh kalayan bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi ilmillah bi rahmatillah ulah karep urang hirup teh si ieu mah nya ojo ngarontok dibere nu kitu mah tuh kudu dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa bisi balangkung bekas nyalaan takat dia wangunan rene kakak dia lengeran rap takat dia wangunan rene kakak dia lengeran kakak dia lengeran Andika Sang Nalendra Kakang Patih Kalagunu oge maneh kala duik sacoba kaharep diukna kula sangat sonono taya papadana kakarep Kakang Kalagunu apa yun nampire bunuhun laksa ketika bingaan karena naon rupiah pembagi karena ya nuyuk sumangga ngahaturkeun ieu marah baktos gonyuk panjenengan nuhun pujastu teh sampean ditampi ku kaula kalihna ti eta
aya pikir yang mana cupruan nyaur tansah diajeng-ajeng aya hal-hal anu baris ditepikeun tansah diajeng-ajeng maneh sujang kahareup ka dieu yang deden kamari mamat eta mah nampire bunuh langsa kecil kabingan kana naon pihak pake kalayan uyuh sumaga ngahaturkeun semua baktus ku huyuk panjenengan Sri Padukduk si paduka kitu mohon ditarima kawuyuk Gusti Patih kala gunu aya naon ye teh atuh rajri ye teh abdi teh bakacing kurusu ieu tukang cukur oge buuk abdi dibeakeun sakaligus bulan Gusti henteu disahedang nya Eukeun meureun terjadi ti baretona siling nya jika sekretaris Giri Harja tilu kitu batak ditotopi ge si Aples tansah diajeng-ajeng kieu nah Kakang Patih teu ngaraos prihatin hirup kaula nepi ka kieu kaayaanan apruk-aprukan di mana aya nu liuh di dinya aya jadi raja tanpa sarana teu boga tempat anu pasti pangancikan kaula leres kaula teh daek tatapa daek puasa panteng kanu kagungan kaula teh hayang boga nagara digigireun para putri mana nu gareulis kadahara nyampak nu bergiji wungkul bari jeung hayang hirup jadi jalma anu berat beunghar bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah bun sir leuhit loba duit nah eta teh lain undagan kaula tiba heula anu perlu dirojong ku Arandika tulungan kula tulungan Kakang Patih tengeunah kaula jadi raja tapi mana saranana bo sarana bo prasarana tuh aya Gusti abdi oge hayang badminton itu disusukan nya net ku samping butut kadang-kadang abdi dijieun aya Gusti abdi oge hayang badminton itu disusukan nya net ku samping butut kadang-kadang abdi dijieun kok nya aya pangari dijieun reket janten maksad teh palai jadi jalma anu jadi raja bulat beunghar bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah bun cilit loba duit cik pandangan Andika kumaha Kakang ya atuh urang ngeureuy we da teu tiasa sakaligus hayang sakaligus kudu masang nomor atuh manawi kulan Gusti abdi aya nomor anu jetu urang ngerok tangkal manalika iya kamari ge aya jelema eta teu sangka milik kumaha sangsara balangsak dahar sore henteu isuk dahar isuk henteu sore tuluy
Ari milik ku teu sangka nya manehna teh ngimpi pek we cenah kerok tuh tangkal Manalika. Nya eta tangkal Manalika teh keur lebeut harita teh Manalikana dulu ya dikerokan ku manehna teh kulitna teh nepi ka lenang. Kuruyung teh nu boga tangkal Manalika dikadek nepi ka maot tah milik jelema mah nepi lain milik nasib ya tinggal ka bida-bida teuing. Ai. eta teh lain milik nu kitu teh. Lain Oh, nasib. Oh, ai sugan teh nu kitu milik teh. Sumuhun atuh kedah kumaha kieu ieu atuh. Bisa kaula beunghar boga nagara lubak lebuk harta banda. Syarat anu mutlak numutkeun beja tiga ib sumuhun kaula teh kudu mibana mustika layang jamus kalimusada. Ai eta mustika layang jamus kalimusada teh ayana di Yudhistira nya kaula teh init tengah peuting jumplang jempling eta mustika layang jamus kalimusada lambang kagungan nagara ku kaula geus dipibana geus dipaok ta ieu barangna layang jamus kalimusada. Ulu ya jadi ieu layang jamus kalimusada teh hasil tina kengeng cing nah kira-kira bener lamun kaula mibana ieu layang jamus kalimusada bari jeung menang mau bakal ka hontal cita-cita kaula hayang jadi raja anu gabogaan nagara bari berat beunghar. Naon ieu teh lamak bodas geuning pandangan ti maneh mangrupakeun isim tapi ieu teh cenah jimatna Pandawa tingali kahirupan Pandawa dina waktu ayeuna jadi raja hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantong ngalaya di tengah imah buncir leuit loba duit aman tentrem sepi paling tawong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh kaum dagang sami sugema ingon-ingon kebo sapi mulangna sewang-sewangan ka kandangna hartina eueuh anu maling aman luar biasa. Hai kumasana lu nah Lu meniru was cing pandangan di mana sujang kaya ka hareup sujang cing jang deden kapayun jang deden saya kumaha Pak Haji Mulya damang saya alhamdulillah ya ibari na waktu ayeuna teh ya kumaha ieu teh pamaksadanana ieu teh hayang jadi raja bulat beunghar dugi ka raja urang teh maling pusaka nagara Amarta malah ieu pusaka layang jamus teh dipake lambang kagungan nagara ieu teh terus kira-kirana kumaha bakal mulus rahayu lamun urang mibana ieu numutkeun implangan sik lain disentak ku raja aja muni hayang hising hayang ki tapi upami pada percaya ka Jim Abdi sok maneh mah da leutik-leutik oge kitu itu oge paranormal ya upami percaya ka Deden dari lembur mah Abdi teh parantos ka saur ngaran teh Deden Donat anu nyanak doma kamari ditengar paeh sia kaligus paingan kuyung aya nu teu ditengar ieu layang jamus kalimusada teh laras kumaha ieu teu palsu daya nama atuh da segala nu palsu segala rupa oge dipalsukeun sagala rupa teh bakal kahonta
nanging ieu teh salaresna mah moal tiasa tentrem urang mibana ieu pusaka layang jamus ka Kali Serayu. Kali Musada. Kali Musada. Nah, sik. Margi ya layang jamus Kali Musada teh lah sanes anu Yudhistira. Lain anu Yudhistira. Sanes. Apaleun atuh Deden mah apaleun. Numutkeun panelengan ieu panoropongan simkuring. Rombongan Deden. Panoropongan Deden. Moal tentrem mibana ieu oge ieu teh lain anu Yudhistira. Sanes. Anu bahanen dirinya ti pasarikan. Sanes. Anu Abah Sumarna anu sok menerkeun tanduk domba. Sanes. Cing, layang jamus Kali Musada ieu teh nu saha nu koan? Sanes. Koan mana? Tinya ti Holis. Sanes. Saha nu bogana layang jamus Kali Musada? Ari anu bogana layang jamus Kali Musada teh ieu teh hiji jamaah anu keur nyumput buni di nu caangna gerak bari teh ka tembong. Ya. Saha? Hiji jamaah anu keur nyumput buni di nu caangna gerak bari teh ka tembong. Semuhun. Hiji jamaah anu keur nyumput buni di nu caangna gerak bari teh ka tembong. Saha? Ngaranna mimitina as. Tungtungna R. Mimitina as tungtungna R. Yang mau eta. Sasat omongkeun atuh aya mah. Tapi da gaibnya rek. Tebak heula. Kudu aya gawe. Gaibnya rek segala rupiah oge kada gawe heula. Mimitina teh S tungtungna R. Moal Sunandar. Sanes. Eta mah jelema nembrak. Nembrak yang negrak eta mah katempo. Samir. Sanes. Sumur. Da sumur mah sanes jelema. Sobur. Sanes. Bapak Haji Ikin di Panumangan anu masihan sena kamari. Eta mah tungtungna N ieu mah S. Tungtungna R. Supir. Ai supir mah pagawean atuh sanes nabi jelema eta mah. Pak Haji Sidik. Sanes. Eyang Atin. Sanes. S mimitina tungtungna R Salamar. Eta mah duit atuh. Ma Ageng. Mimitina S tungtungna R. Lurah Jakik di Majalaya. Sanes. Guru Panawa Pak Wahyu. Sanes. Pak Asep. Sanes. Pak Haji Rahmat. Sanes. Pak Haji Hamdani. Sanes. Pak Lurah Wilson. Sanes. Pak Haji Apo di Cikoneng. Sanes. Oh, mimitina S tungtungna R Mas Sarman. Nah, kamana karep atuh? Sugan teh tah teh nyebutnya. Tapi aksara didinya araya kabeh tatina sarma. Iya. S berarti na S. Sahanya. Pamardiano urang Sukanagara. Eta mah calon pamimpin, eta mah jelema beungar, tah milih pamimpin teh kudu kanu beungar. Iya. Ini Rukada. Saha atunya Pak Deni Rukada. Eta mah atuh DPR Komisi D. Pak Obar Sobarna. Aduh, eta mah Bapak Bupati Banoeng atuh. Sok bejakeun. Saha nu bogana? Bejakeun ceuk aing oge ieu teh lila waktu teh. Ngaranna teh Semar pina oge na atuh lah. Tita tadi atuh. Semar ngaranna teh Semar. Aya kakawena geuning Semar yawinang no.
Semar ya winang nong ya winang nong Nggak jadi kada lagu balakbak ya teh. Semar ya winang nong semar nong Hello. semar Ya. Semar. Sumuhun eta si Semar bapana si Ceot Cepot beureun. eta bapana si Domalay bapana si Goreng kedua lah Dawala lain domala. resep lagu dong sering Nya. kitu kan kuji Jadi upami eta anu ngaran Semar masih kena hirup urang muatang trem kagungan ieu layang jamu sekali musada jadi sapanjang Semar teu paeh mah ieu layang jamu sekali musada teh atawa urang teh moal tentrem nyekel eta. tagding kitu Ya. Wayahna Kakang Pati paehan anu ngaran Semar Badranaya. Sanggup? Ieu geus aya di neraka sarerea. Di neraka eune wungkulnya maling lambangna nya ayeuna kudu maehan jelema. Maling ongko maehan ongko. Pasal nu ngaberatkeunana ge 2 ieu. Nya. Pencurian ongko, pembunuhan ongko, tak kitu pe kumaha ceuk ramalan maneh ceuk paranormal kalakuan mode kieu. eta mah raraoskeun ku dirina sewang-sewangan margi cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal persekot kana amal perbuatan maksud teh Ya si ieu tak kitu ulah sanggup maehan Semar. Ya atuh ai parantos aya pancen mah ieu mah sanes panginitan tina rek hianat maehan jelema tapi ieu mah pikeun ngabuktikeun da ieu teh kalakuan jahat. Kumaha ai balukarna anu salah heueuh. Kumaha balukarna anu boga hutang boga teh naon. tak kitu Si miheulaan wae yo. Nya mangga cukulan Gusti. Abdi Gusti sangem mangga wilujeng dikantune ku kaula. Iya, wayahna paehan si Semar Badranaya. lainnya jelema abong romantika kahirupan nya kitu teh ada gini teu sarua pamikiran jelema teh teu sarua eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasan siapa sasarnya lampah nafsu nu mangdak kaduhung badan anu katempukan aduh Ai teu digugu matak pipasea ngaranjeng dulu. Ai digugu bakal leuwih ieu teh. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Da tetep katerangan mah merebeja yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Tapi ieu mah keun sugan jadi pecut kanu jadi adi.
nepikeun ngabuktikan ayat-ayat Allah yen eta teh maha benar Allah dengan segala firman-Na. Pangeran menguasalah menteun. Moal hayang ngabuktikeun meureun ieu mah. Berara raya kitu Semarna ditumaritis. Sieuneueuh eta Sumarna teh aya Sumarna nah padahal kakolot teh. Heuh nya eta sieun keur nyukuran ieu keur ngomean tanduk. Oh, Mar. Ulah kaget cik kaulah Mar. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma wawayangan bae raga taya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan anu katempukan tuna lampah eta kacarios di kampung nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis desa Kena Korowong hejo lemok dangdaunan rajitna tatangkalan curut-curut saya no karerang ya Inung silaing jeung si gareng keur ka pasar meureun kanya kada ieu kolot pasar anu can diresmikeun teh ucu can diruat heuh Kakang Ilaing ulah loba sempak kapiguyon ka dieu kitu dewek rada teu ngareunah teh teh lucu digugu ceuing soal ngeunah jeung teu ngeunah mah teh seuri bunga ceurik jeung sajabana eta meromantika kahirupan heuh jadi bana urang sarerea tama di dunia ngaranna oge di dunia tuh. Kapocong ka Purwakarta jalan ke desa hati penuh napangita neangan pujaan dipongkeun ya alah Sepor ulah etang-etang olahraga. Olahraga mah lain lompatan lain ajret-ajretan wae da ibaratna olahraga kok. biasa we kedangan atuh pecing ieu mah euy deh di pawanangan dudungan jadi ulahnya kawanan sabab di pangeran pahajinan cimuncang sabab di pangeran jurus wanen teh sepanjang urang kumar ulah kenat pilot pakai ulah kenatnya ikhtiar dan betul-betulnya siar mawon perlu kumar ulah kenat pilot pakai ulah kenatnya ikhtiar dan betul-betulnya siar mawon
Haji Dedi Mulyadi Leukenan mah bari ngeureuk palurah jakit pada urang niki namdalan kacuan ularek karamun maksud pinanggi kakak maksud pinanggi kakak nanjakan kaliwatan tang tupangi kang hajak waduh tang tupangi jeung pucungan itu deui kabagian banihan katunggaraan kang dadang copek katunggaraan Alah. Aduh. Aduh. Ampun Gusti, ai geus kolot heuh. Tah kitu ieu teh simul euy. Simul kumaha ya Kang Heeh, napas geus beak teh hartina teh geus bebeja kabeh oge. geus ngabejaan Ngabejaan teh mere tanda, tanah hartina teh geus kartu kuning dewek teh ini teh. sakedeung deui kartu merah Sakedeung deui kartu merah. Digiring wujud jeung kuring. Jisim jeung kuring digiring ku wargi-wargi ka kuburan. Heuh teh geus deukeut waktu dewek mah. Heuh, main leres Kang sabab kabeh geus ngabejaan napas, geus ngurangan tenaga, geus ngurangan nya napas geus kideung ayeuna geus biji nu bodas, hartina geus kolot. tompo Acara geus jarang. Tapi pangabutuh kalau beuki gede. Da barudak pamentana teh geus galalede. Macak aduh lamun teu dibantu-bantu ku TPI. oh atuh Aduh. solidaritasna TPI teh di dinya Hah? solidaritasna teh Solidaritasna TPI, ka budaya tradisional teh eta budaya tradisional anu sasatna diangkat ke mah ulah dewek wae dalang-dalang teh Jawa Barat teh loba heuh. seueur Bagi-bagi dalang anu potensi teh seueur Kang ngan eta karunyana teh euy. Hah? karunya dari Kang Oh, da sok dipindahkeun kana gelombang lain, ai lain dewek teh. Aduh, ampun. aya Kalah kana main bola we geuning kadang-kadang pan dewek oge eleh ku main bola heuh. oh eleh Kang tomboro batur lalajo Kang nayaga ge lalajo Aduh, teuing rek kumaha jadina ieu duh. Mata krek ngareueus lamun nguping ayeuna wakil bupati jeung bupatina Purwakarta. Bapak wakil bupati aduh nepi ka hebat pisan euy cece euy. Ngangkat budayana di daerahna. nya Pak Haji Dedi Mulyadi S Pak Haji Dedi Mulyadi SH geuningan mamakai iket teh ka mana-mana teh baju hideung. Nyuna. Nya Asmaan si jeung kampret teh Bapak Bupati Bandung teh Pak Haji Obar Sobarna iket teh baju hideung. Urang Suna dek macam euy kitu. Oh da nya. Hah? ih rumah sa di Suna mah kudu Atuh da eta mah luyu jeung anjuranana masyarakat Bandung teh masyarakat anu madani teh nyaeta dina ngaronjatkeun kualitas hirup teh dina waktu ayeuna dianjurkeun pisan anu berbasis religius, kultural jeung wawasan lingkungan heuh. Heeh. Komo apa di Kabupaten Bandung apan urang teh loba lelegokan gitu, loba cekungan. nya seueur cekungan Aya banjir teh pan loba kajadian nu longsor nu itu nu ieu iwati urang teh kudu gawe bareng sararea teh mimiti pupucuk pamimpinna nepi ka rakyatna kudu sareuneuh saiga nya dina ngajalankeun roda pemerintahan teh sareuneuh saiga atuh dalam teu sareuneuh saiga maka mana karep ka ituna ge da ngajalankeun program teh dirojong ku masyarakat mah kumaha heeh lamun teu dirojong ku masyarakat ngajalankeun program ira harek angeusna tina kebersihanana, tina kesehatanana, tina wah segala widang we.
contoh mas tadi dia penting apa heuyeuk-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan teh iya nya kasadaran utama mana sadar beragama sadar bermasyarakat sadar bernegara berdiri sama tinggi duduk sama rendah tuh iya nu tinggi-tinggi nu rendah-rendah ulah nepi ka nu tinggi-tinggi nu rendah-rendah rendah pisan komo nu rendah mah rendah pisan berat sama Gitu. dipikul ringan sama dijingjing dah kitu berat sama dipikul ringan sama dijingjing anu nanggung-nanggung ngajingjing nu ngajingjing aduh ampun nayaga hari teu kompak maka moal saluyu Kang ayeuna gerasa urang nyontokeun Ya. mayoritas agama Islam di urang mayoritas tah sabaraha persen 80 meureunna 80% mayoritas agama Islam di urang nya sok tina 80% sabaraha persen deui tah anu bisa maca Quran lu bisa maca Quran 50 mah aya meureun lah 50% nah bet ngurangan atuh nya da teu bisa kabeh pan loba nu sibuk mun rupa-rupa eta hei aya soal ibadah ka pangeran ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian da meeting atuh kumaha teu kabudut 50% lah jigana Kang nu bisa maca Quran anu bisa maca Qur'anna 50% gitu nya Nya. tak ayeuna sabaraha persen anu bisa ngamakeun tina eta eusi Quran jigana ari 15% mah aya meureun jadi nurun mah nya nya ada 20 mah gede teuing rarasaan mah tak ayeuna sabaraha persen anu ikhlas dina ngamakeunana nu ikhlas meureun 1% abdi 2% pun bojo jadi mah eueuh ayeuna urang turunkeun deui sabaraha persen anu dina ngamakeunana karena Allah da ari abdi mah Kang lain karena Allah karena mitoha tuh eueuh jigana mah Kang nya anu ikhlas dina ngamakeunana tapi karena Allah da urang Yahudi ge sok barang beret ikhlaseun ngan teu karena Allah meureun nya nya abdi ge mere miminang nama kapaksa Kang cek dewek oge kitu nya naon atuh sing goreng garek nepi kana kuantitas oh can nepi kana kualitas belum sampai kepada kualitas jauh iya dong itu makanya negara jeung bangsa itu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi yang berpotensi leres Kang aya oge anu berkualitas malahan ieu mah leuletikanna seni wayang golek nya kumaha tah Kang wayang golek wayang kulit wayang Banyar wayang Bali sudah diakui UNESCO oh UNESCO teh PBB teh ya sudah diberi mandat diakui kesenian wayang itu kesenian tradisi warisan ti nenek moyang kesenian yang adiluhung gitu yang adiluhung cek urang UNESCO nya PBB cek urang dituk di kopi tak urang tinggal ngamumule eta cek kopi anan geus kitu sok tah sok kopi anan nah orang Indonesia kopi pahit ya cek aing oge dewek selenting ieu mah selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat karek cenah kumaha tah ti UNESCO teh cenah geus mere bantuan cenah teuing geus cair teuing geus acan teuing ka Senawangi abusna mah ka pusat teuing ka Pepade pusat cenah mah $150.000 walah 150 tapi can nepi ka dewek mah atawa can dibere ti dituna can cair can cair meureun Kang lamun geus nepi mah ti bareto geus nepi ka urang komo meureunan bagja tapi lamun ti dituna geus nepi teu nepi ka urang ka handap itu namanya teung-teuingeun iya itu namanya kadedemes nya ulah nepi ka nyieun organisasi teh keur nampung proyek we wungkul keur minta sumbangan ka batur aya kaseninan teu nepi nya didoakeun cing bareuh beuteung milu abdi ge ngadoakeun Kang alah perlu puasa keur ngadoakeun heeh kitu tah nya iya harus diobrot Kang
Apaan tuh? Ulah kaget, woi. Syah. Lain syah ganeng. Dibunuh si Amut. Aduh, dulu itu. Bapak. Oi. Kadang-kadang sekedeng. Aya buta itu. Aya naon, lain aya naon, umatak ai lanceuk datang panggeulana teh tuturkeun. Aya kitu. Kumaha we pangalaman mah sia teh sugan aya gagenti aing ke kahareup. Nah gitu. Ieu mah ari aing magelaran teh siri ngagoler di handap. Tempo ditanya geuning teh apa sia mah. Begitu ngelajo main bola sih teh. Naon ya itu aya buta segede gitu amuing Lain awing buta. Sampurasun uluh rampes amuing bangsa naon itu Pak turis di mana adalah ya Aceh gue. Kesa kedap lananya saya leres ya teh bumi na Semar iya kulan anu katelah Yohanes teh disingkat nama Hoan Yo nah sia jenengan nama Martin ngan di Semar-semar. alah kaget kunirahan ningali ingkang sampun prapta amuing Wilujeng sumping nun Wilujeng sumping kulan Wilujeng sumping nuhun bade ngaleueut naon atuh sieun Sing tawar kang sagala tawis. moal sebeuheun tilu drum Kopi susu, kopi pahit. pilih eta mah kantun eta we kapala sini bade si kopi pahit si kopi manis Kopi susu. kopi susu atau napi cai herang Ah nu enteng. eta kinten-kintena da seseueuna cai herang di dieu mah Keur naon sagala tawarkeun ari eueuh. Pamiko. Pamiko. Sada wabahro gitu dah terarayang teuing ingat Kaguyun. keleres ieu teh bumina Semar sumuhun uluh nuhun atuh sawios ieu diburuan nah di dieu we da teu hujan ieu moal abus ongko ka imah sagede kitu mah Mohon kuriak teuing ngarempeyak moal teu runtuh imah dewek di jajak kuno kitu leuh Ada rek nyuguhan pakai bawal. mung nyalira kulang
Syakir we bener itu Semar mohon sim kuring bener laras ya kawas nu atoh Pak dek mereka gorong-gorong gitu geus pangi garan Semar geus pangi eta geus pangi garan Semar syaunan dituna nahulu lisung batara asmara tea lagu naon TTA Bang Toyib nah sia teh kabina-bina teuing ta eta deuleu teu apal kana lagu-lagu teh sia lain Bang Toyib nu kitu mah nya wah ai Bang Toyib kumaha kitu senang hate teh senang tong kitu Bang Toyib mah deuleu bohong lagu bararohong nya eta ya dari bararohongan wae nuhun atuh geus panggih kaula jeung Semar sumuhun dupi maksana ke dupi eta anu pengker teh pun anak putra sumuhun pun anak tete istri pameget pun anak teh lalaki paingan meni goreng patut geus ari ulah kusuk bisa sunah dipake tapi aduh paingan meni kasep Allah aduh nyisiran yeuna atuh da aing geus krek cengkat unggul oge sieun ke ai itu anu tukang sami eta ge pun anak putra kene pun anak dawala ngaranna ai eta nu diiket saha ngaranna abdi sok tong bohong jang tong entong manya unggah magelaran dengan ukur bohong we jeung bohong abdi banar termos kieu ieu teh saderek Semar sumuhun purua kaula domongkap ka dieu teh aya sanes kahiji mah hoyong terang kaula teh kaayaan di dieu sumuhun dupi kakasih teh ngaran mah kalagunu sumu kalagunu hari gunu teh muncang anu ngan hiji di jerona teh disebut teh gunu eta mah genu atuh nu kitu mah hari gunung mah keleci ai anu dua tah nu kitu mah asep dampa teu make asep dampa nu kitu mah nu sok ngirim lauk nu sok ngirim lauk mah asep dampa eta mah jeung Pak Haji Apo nya ai muncang anu tilu ni gini nah siapa anu dua dampak mah tanu hiji mah sanglir nah kana siki kanyut atuh tah mah halus pedas nu sia teh jorang anana weuh lemesna nu kitu mah matak dingaranan oge omongkeuneun geuning taeun dingaranan teu diomongkeun ku sia taeun kana naon nyebut taeun teh taeun kitu aya sangkeranan paling ibu-ibu kieu ieu kaula teh gaduh nagara ngan eta di nagara teh keur katarajang rupa-rupa kajadian bencana alam longsor kahuruan lamun musim hujan banjir rupa-rupa can tsunami can gunung bitu hanya teh beja teh baheula oge dina zaman Rasulullah teh nyaurkeun yen zaman harita parantos wancina magrib
parantos reup-reupan atuh komo ayeuna Oh, mau ayeuna mah wah. mata kudu areling oge Nya, ayeuna mah kepada maghrib. nya kitu da aya barang jadi dunya makeun bae teu areling oge Keun. da eta mah baheula pisan meureun matak disebut geura areling oge nya teh geus magrib teh Nya, heeh da kudu areling wae yeuh. gitu atuh eta mah kudu aya kebersamaan antara pamimpin rakyat pejabat sararea ulah rek patongong-tongong paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan gawe bebarengan gitu Nya bersatu kita bersatu kita teguh bercerai kita berai runtuh tak eta runtuh bercerai tuh bercerai kita kawin lagi ngan ieu teh aya hiji paranormal nu ngabejaan kumaha cenah yen ieu teh cenah kudu ditumalan ku Semar teh kudu di ruang di ditu tadek dipaehan maksud teh tak kumaha sakitu kumaha upami cepot ieu tuang rama teh rek dibeli ku kaula alah kabeneran butuh duit si muring teh aduh nepi ka dianggap domba bapak aing tinggal make tanu oh nya tah aing teh kitu nyungkun ngomong kitu teh dari hati leutik mah ieu teh serius si wantun sabaraha wantun sabaraha mung ieu teh nemeneng teh tanukna nya aya reng-rengan Nya. haluseun reng-rengan mah pialuseun ieu teh ngan rada budayut mung lakna oge nemeh hiji ning tah karena gua aya mengelak jadi tak kitu ulan sing kacumeng keur Pak ieu teh banyo lain kaula lain banyo serius juga namanya sing hareupan kanya ku sia hareup nya malalaki ngelikeun kumaha maksud teh eta Semar dek dipenta ku kaula rek dibawa ka negara kaula ku kula dek dipuncit di ditu rek di ruang di alun-alun keur tunggal bajeg gua yang jelema kitu mah upami salira meriyogikeun Semar sing hareupan heula ieu tah atep sangareupan heula kayaknya sanajan kuring ayeuna penekna jangkungna sim kuring teh ngana ukur samet susu di dinya tapi keur sim kuring moal dek ngejat satunyang beas sanajan di dinya kelas A kuring kelas C mun dina domba mah moal gimi ya tapi moal gimir kuring moal gila ku omak di dia mah masieun ku di dinya di dieu moal sieun ku di dinya tah ayeuna kali nanya di dinya sieun ku di dieu didinya tong seuri da di mah teu hayang seuri yuk didinya di ditu ge urang kieu ya daun upami laras-laras salira mereyogikeun Semar Badranaya tah ieu jalmi teh keur nguriling neangan tanding anya celang neangan lawan saumuri hirupna canyahoun digeti sorangan pecakan tarangna dagor kulingis kuat lain kuat paeh sok sing harapan heula eta teh ngomong teh balik teh heuh atuh sok jadi aing teh murid Bah Anen atuh pasar ikan Cigereleng murid Pak Oro hayang nyaho we aing mah hebat eta ngaleungitkeun ieu pandeungeung aing wet ulu ti Sigero ngagadil
nya oge aing kelas C digadil hebat euy moal sieunneun keur dewek mah le hayang nyaho we aing mah naon pagawean sia nepi ka rikat-rikat teuing aing minang latihan minang jadi bobotoh domba beres marukana kumaha mun aing tuh sarua jeung Kang Nanang ngeliti urang Cikadut sajabana ti dewek bisa nyukuran domba dewek pinter usik woi lu udang sia wah tak sia woi usik sia wah tolong sia ayangnya aduh pun lancek dialungkeun dulu itu udah alah tolong wah aduh kemana si Semarnanya kemana tuh eta geuning Sumarna aya eta Sumarna geuning deukeut tusang ka ieu jelema sugan cedek lumpat kalaka nyampeurkeun ya lain ge satria deuleu ai kudu lumpat mah oh sok geus rek newak ngomong penglindeu kitu wae dek hade dek goreng dua eta perkara teh kudu diolah nya aing ngejat mah aing hartina dewek teh teu sumerah hirup teh bener maneh tega dipaehan dina lebah dieu sakuat tanaga ilaing sok gunakeun dek make tanaga naon si lain nah aing mata pedak apan di dunya teh deuleu ya kudu bisa ngabukbak hartina teh kudu bisa ngababad alas amer di mana geus ngababad alas amer baka ebreh saha-sahana di dunya teh loba hijab di dunya teh loba kedok loba topeng anu dikedokan ku maksudna keur kapentingan negara jeung bangsa keur kapentingan negara jeung naon kapentingan rakyat padahal eta teh ngan ukur kedok bukti nama loba keur kapentingan pribadina deuleu nah sababna dewe nyarita kitu sabab deuleu ieu hartina di dunya teh anu loba kapangaruhan teuing jiwa ragana ku urusan duniawiyah kakonengan teuing da anu diudag-udagna pangkat dunya jeung sajabana sieun teu beunghar sieun teu nyatu sieun itu sieun ieu akhirna di dunya teh geus loba kasieun jalma teh di mana geus loba kasieun mah bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara ayeuna tina soal harta teu kurang-kurang jelema tina dulur pet ku hinis jadi pisah alatan warisan parebut harta loba jalma anu neangan untung tina enteng cikan gara buktikeun pangaruh sia geus jadi jurig kitu teh waduh bejakeun sia urang ucing-ucingan jeung aing nu neangan lumpat ka kidul ucingna geus aya di belah kaler nu neangan lumpat ka wetan padahal ucing aya di kulon disebut ucing-ucingan da ieu mah ucingnyaan nah coba da ceuk dulu sumang baheula dijajah ku walana 350 tahun tuluy dijajah ku Jepang 3 tahun satengah dek ngadon bemetah di dieu tak ayeuna loba dijajah ku bangsa sorangan beh dieuna deuleu
aing teh dijajah bangsa aing teh ku diri sorangan ku nafsuna jadi jalma anu teu kaopan teu payaan jalma syirik pidik jaya kaniaya iren parastren teh geus ngancik geus ngabsuk ngabaju biraga sukma kana wujud-wujud jelema geus jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa di mana geus kitu geus karatan hese jurig sakti setan kumawasa melalui mulia tibatan manusia adalah tobat lain marukan aing teh nyaho meureun Marukana moal kakoreh meureunnya. Salamet dari itu barudak cing karono nyung deui. Capek-capek silih teungeul silih kebuku kitu we. Aduh, salamet my father. Salamet euy Masan. Alah, terima kasih atuh. Aduh, Bapak selamat. Disebrot eta mah. Nuhun Pak selamat, nuhun Bapak selamat. Eta teu pernah ku buta, kabur deuleu. Di kumaha? Dijebihan. Ku dewek teu pira dijebihan. Oh, da Bapak mah tong boro hingga jebina di nanteuna ge pikasieun. Aing teh geus ngamuk we teh. Naon? Pokona mah aya we mah urusan pribadi. Rahasia pribadi. Ngan dewek teh dek muruhan ilaing jang. Muruhan naon? Muruhan naon Bapak teh? Si laing teh ku dewek tiba heula di naon tikikirik saperti naon? Tikikirik nepi ka sagede anjing. Ya, diurus ku dewek teh can diburuhan ngan dewek inget-inget janji naon kasih lain Ingetan ari boga janji teh sok bohoan. aya janji Bapak mah kumaha baheula cenah ceuk Bapak dina lamun engke cenah jang lamun geus susu motor abdi teh pamulikeun keur ojek lain baheula ieu mah lain ayeuna baheula saur Bapak geuning bari mapah ka pungkur abdi lempang Bapak mapah ti payuning bari ku abdi geuning dina pudunan teh dicekelan pandangan Bapak teh dan sieun ti seureuleu masyarek nabeu ka Cikawari harita teh jang ulah ara dibawa ku dewek keunang kege aya buruh silai bisi teu apa sawarga teh nu dewek heeh benar gitu ngan abdi teh kalah jebeng ka sidawala ningali teh sidawala yeah mudeg boga sawarga ge moal apruk-aprukan sangsara kieu logika we abdi mau ngomong teh hayang dinyatakeun si lain teh ku dewek dek dijadikeun raja ayeuna raja naon pokona raja we raja naon pokona ilaing saha anu pangsolehna bakal jadi raja di antara anak dua dewek ieu dina heuteuna oge si lain teh bakal jadi wakil raja anu hiji jadi raja anu hiji bakal jadi wakil raja pokona ku dewek dek dijadikeun eta ngan sing inget teu aya di dunya mah deuleu heueuh bakal sementara sagala rupa oge ta eta teh mangpaatkeun ku ilaing lamun si laing nepi ka mulus rahayu gembleng nepi ka salamet dipercaya ku sararea teu kudu kompanye deuleu bakal langsung dipilih deui ku rakyat ya cuy cenah naon aya kitu mah Mumpung si gareng keur ngojek geus mumpung si gareng keur ngojek tong cenah apaleun sia teh mah sia teh mah tong waka dijadikeun pejabat teh pokona mah si gareng mah karunya naon alah kasar ka bina-bina jeung harung kampung garelut wae sia teh mah nah si gareng mah pareman engke lamun dijadikeun wakil rakyat atawa dijadikeun raja darewe engke teh di luhur teh parasea manehna teh ku jalan fisik apa nanti teh etis ya jadi premanisme diangkat deui jadi premanisme tadi angkat deui ulah kapan ceuk katerangan ge kitu
jelema iman omat maneh ulah rek ngajadikeun dulur-dulur maneh bapak-bapak maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih keneh kupur sebab nu kupur lain mata ngamajukeun ka nagara jeung bangsa nu kupur mah bakal ngundang malapetaka cenah heeh tuturkeun ieu urang ka sawarga ayeuna raja teh keur hararees deuleu jeung wakilna nu matak dina lebah dia tuturkeun sia jadi gantina tuturkeun eta teh heueuh gitu pokona mah tuturkeun ya bapak urang buktikeun we ka itu henteu ieu mah urang nyatakeun lamun bohong urang tenggelan kuduan di ditu heeh kitu urang tuturkeun tapak laca kolot ayo euy aya nu nganyahoankeun di lawang selama tangkep balau pata bala oge kabongohan Semar Astra Jingga dawala moblos langsung ka karaton Bale Mercukunda di karaton Bale Mercukunda langsung ka karaton Himawat kasondong di karaton Himawat teh Batara Guru sareng Narada teh kantun wujudna wungkul si horeng eusi namah nyaeta keur apruk-aprukan di dunia hayang mibana layang jamus kali musada yang akan Pak Haji Bang di Bekasi oh iya anak ayah menirup senang-senang nyorang kahancuran tuh geni heueuh we dulu ieu naon dari aingnya naon coba geuning nuju ka rulem lain sare tapi ieu teh make obat kuat deuleu make obat penguat wujudna teh teu bau keur ningalkeun raga badag aya raga lemesna heuh ke urang ngadongeng diuk semah kapihatur moal kene malah jelema paeh maot gitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun boang dahar sampu kababang meureun diuk udah teteh si seta kaget kunirakan ningali kaget kunirakan ningali ya eta bapak kagungan panoropongan saur bapak rajana keur hararees nya we geuning lain hees deui kitu dulu ningakeun raga badag kuring ningakeun kurungna
pasti eta korong teh bakal garing nu kaciringan ukur karang nu kaciri teh ngan ukur karang nya puguh ya Kang Kerung paingan bibirna kerung mata kahandapna oge seueur kurang teu penyakitna da geuning di dieu keur harees tah air raga lemesna teh buta teh nu rek ngalah nyawa dewek dititah ku pamingpina buah geuleuh ka bapa lain naon manehna teh maling layang jamu sekali musada lambang kagungan negara tah ku dewek supaya ulah diganggu nya dewek dialah nyawa jadi bapak mah katempuhan buntut mau meureun eta hebat bapak Semar nepi ka apal kana skenario dalang oh apal atuh tapi ka apal jujutanana apal atuh da abdi mah Pak sanajan jeung dalang bebarengan da poek teh apal saha-sahana poek ai bapak mah geuningan abong kena dina kakawen geus ditangtukeun kumaha tah dina kakawen wayang anut maring dalang dalang anut maling wayang lain maling wayang sia teh maring gitu nya dalang nut dalang nut tapi kata datang deui nepi ka ayeuna gitu cek aing oge sok jak tuluikeun ku si laing jadi raja eusian langsung ngejeng wujud siling abus jadi raja nusa urang jadi wakilna heun jadi narada malahan si laing teh jadi raja di raja raja nu ngarajaan raja narpati nu ngarapatian narpati ratu nu ratuan ratu deuleu jak eta geuningan aduh kabeh raja-raja nu di dunya teh bakal sujud ka si laing aya kitu beunghar kakolotna aya kitu siapa siap dawala Pak sing isin ku katerangan ayat-ayat Allah naon ari nitah teh kudu ka ahlina mun nitah lain ka ahlina tunggu karuksakanana urang teh sagala oge kudu bi naon bi teh bi naon cenah naon bi keyi bi apeuy bi ono atau bi egot atau bi nunuk bi teh naon bi teh euy ai bi teh kalayan bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi ilmillah bi rahmatillah ulah karep urang hirup teh si ieu mah nya ojo ngarontok dibere nu kitu mah tuh kudu dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa bisi balangkung bekas nyalaan da lain gawe enteng-enteng da lain gawe enteng-enteng jadi pamingpin teh ya sahabat Nabi mah rek dijadikeun raja rek dijadikeun pamingpin disebutna ge musibah aya-ayana nepi ka totorosol aya naon ka sang tukangna ku hayangna ge geus kaciri boa-boa ngagunakeun aji mumpung meureun dek ngagunakeun aji mumpung dek ngagunakeun aji dolacis heuh nya era dek kitu mah heeh eleh ku adi atuh ari tapi da ieu mah perintah heuh urang jadi pamingpin teh ieu kudu apa seluk-belukna masalah tata negara ieu mah perintah orang tua lamun urang teu ngagugu kanu jadi kolot deuleu bahaya ai indung jeung bapa teh bapa teh tangga darajat indung teh tunggu rahayu tunggul kahuru pangeran oge deuleu dugi ka ngelehan anjeun moal ngahampura kami ka anjeun lamun anjeun teu dihampura heula ku indungna jeung ku bapana turut kolot heulalanan atuh sangsara di dunia senang-senang urang sing mikir sia urang teh di dunia teh sangsara atuh sangsara di dunia sugan kere si anyur beunghar nah sia
hayang beunghar mah hayang maju mah tuturkeun Pamardiano nya pengusaha ongko boga PT ongko wah eta mah segala aya tuh bang bogaeun segala nyampak di dinya heuh cak kitu jadi nitah teh kudu beunghar Pak nya da ai mode nu malarat kieu mah wang kena ge kaituna teh segala dicapluk heuh nyata ulah tak ayeuna mah sementara sok jadi siapa pamimpin di dieu wayahna ai maksudna engke di mana si laing jadi raja jadi Batara Guru jadi narada dewek dek ngagiringkeun deuleu jurigna anu dihanap ke di mana datang ka dieu da sabenerna mah ayeuna ge maranehna teh geus nyahun geus kapanggih ku aing pasti bakal balik ka dieu tah balik ka dieu ieu wujud geus aya nu ngeusian keun hanya lompat ka mana Deuk saha aya nyaho talayang jamu sekali musada teh kumanehna dibabawa ayeuna teh tah sugane engke dianterkeun ka amarta giringkeun ku sia ti dieu ka itu ka Kapanawa urang keur minta buru saya mah da kitu wae hayang aya pamrih saya mah nuntut jasa wae sagala rupa teh loyalitasna teh eueuh sia mah nya atuh da meureun ningali gawe heula mana ada kekesangan ih aing ngaran-ngaran pengabdian mah teh kudu dipenta dan kege pagawean anu ngomong mah ulah sok jang sok dupi cara sareng katang tosanana adik ka adik lanceuk ka lanceuk adik ka adik lanceuk ka lanceuk akang apal pancakakina eta tah berarti abdi ka Batara Guru kayak kelaran kumaha teh pencakakina Pak Batara Guru jeung narada teh mana lanceukna Suing manawi Bapak uning ka sejarah pawayangan ulangan ukur nyeun yayasan Padalangan nyeun organisasi Padalangan aya kana Kurawa teu apal kabeh tanyakeun ka si Agil kayaknya ngadaguan proyek wungkul nah si teh kamana karep ngomong teh nyambung oh sugana nu ngadengeun dina ngadengeunana ge di pareuman meureun heeh wadaya kenyete kana geuleun ai pensakakina mah deuleu Batara Guru mah adikna narada lanceukna tuh berarti abdi kudu ka Batara Guru nah apaan abdi teh kasih dawala teh lanceuk Bapak geus sok heula mana ngukut abdi jeung si dawala heula mana heula keneh doma dek ngukut teh kemudian abdi ka doma teh lanceuk jadi gitu kan si nyamung atuh ngomong teh we teh nya abdi teh lanceuk si dawala atawa adina si laing teh lanceukna di dieu mah di Jawa Barat da di Jawa Tengah mah abdi teh adina di Pamanteb mah uing mah yang milu ka Jawa we di lembah dieu mah sudah balik gitu ari boga kahayang teh budak Badung sia nya sia teh mah aya kahayang teh budak Badung di belaan galur oge diawut-awut wayahna we si laing narada meureun si dawala Batara Guru alim abdi diperintah ku adi aduh jang tugas ti bapak ye dek digugu moal Pak sanajan tugas oge aya mah garugikeun mah aduh rugi sia teh dijenengkeun teh da teu ngaluarkeun modal sia mau ujug-ujug dijadikeun batur juta-juta adalah batur miliaran malahan oh nya juta-juta ka parahu ieu sekian miliar ka parahu ieu sekian miliar atuh lamun kitu mah lain teh usaha lain kewakilan aing nya euy Akang ulah waka menta buru ulah pupulur memeh mantun atuh akang ulah pupulur memeh mantun atuh anu penting mah nya pangabdian pengabdian uyuhan teu bararunghak beuteungna euy sok daek teu
nyalah teu naon lah. Jika nu kapaksa wa. Nya. Beres udah. Tapi hate Pak, tapi cing ridho tina hate nya teh henteu. Tah lamun teu ridho saya marah. Saya marah kumaha? Pak kuat-kuat napas. Nahan napas. Pak kuat-kuat nahan napas, Bapak Bayu. Siap. Engke. Oke. Sok pindah da kareup. Abdi. Tah kitu. Saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu bakal abus ka Batara Guru. Saya marah. Iya, Batara Guru. Berubah. Sok, mepak Bayu cing kuat. Aka kana rada teu hararayang teuing. Rada Kanu rada. mimitian teu ngarehap 5 menit. Kuat ka berekun kitu ri. Cing kuat jang 5 menit teu. Jo kararoneng. 5 menit karek 1 menit. Jauh kene. Tahan. Alah eta bentang jeung manuk si ricit luhur. Karek 1 menit setengah. Sia. Naon? Mana kuat? Tejo sidawala. Ya, api-api jalah. Deu. Kiti. Rauk-rauk si dulang ka mana enteuna ka beuteung Bapak. Kagetek, goblok. Make jeung Sila kuatan euy. Enggak, sia mah eleh aing mah. wah, kapaneurian. Kapanerian sia. Dawala parantos lebet karena wujud Batara Guru. Oh. Alah. Naon sia teh? Lain naon-naon hirup. Keun antap ya. Berarti lelemutan abdi geus kaitu. Aku lembutan masih ngocoblak kene. Pak, tak itu teh abdi. Sia teh aing teh sia. Lamun sia lain aing ge lain sia. Lamun sia lain aing oge lain sia. Uluh. Hapunten kulan. Teke. Upami bade ngahukuman abdi teh sieun abdi mah aya nu nyanak. Aya nu miwarang tah ieu Semar buktina. Sareng Naon? kemana? Cing. Kumaha? Jangan. Naon aya nu miwarang? Nya sida wala, Dola. Di mana? Oh iya. Dola. Da siapa teu kuat ngareng ieu mepak Bayu. Beulaan. Eta teh si laing. Heeh. La ilaha illallah. Harungan. Kade geus dah. Nah, masih bisa dikitu-kitu atuh. Teh sini najis teuing teu hayar raya yang teh nu kieu pacut. Aing mah Berang wes teh. wayahna dari perintah kolot atuh. Eta geus. Wayahna jang dek ngagugu sia moal lamun ngagugu dibalikeun deui ku aing ayeuna ge kadunya. Mu ngabebeng ucang henga. Abdi mah kahayangna teh kanu ceking. Aya keur leuwih Nah, sia teh. Teh diuk nu bebeng gitu cara bapak geuning. Ya. Hayo sia.
hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji siap hese teuing sia kudu dikitu sugan mah wayahna ya teu hararayang teuing Allah teu hararayang teh kumaha geus murukanana urang geus naon heuh eta teh geus dipake la ilaha illallah bapak harorea bari jeung merang kieu ya wayahna jang wayahna baru teh merang kira ya. aduh cilaka euy ya tak punuk nepi ka eueuh Cing potongan sabar gitu ieu punuk nepi ka potongan ada jeung kolesterol di Pak eueuh reng-rengan aja mun dina domba mah ieu wayahna jang wayahna perjuangan ya kumaha geuningan tah sora sok dehemkeun di mana 4 kali dehem geus beda tak pasti bakal beda sok dehemkeun Kayaknya sok tah juga nama tah tah geus robah euy ai Batara Guru Kakang Semar teh ka Semar teh lanceuk hah Kakang Semar Bandar Nangka Bandar Naya goblok waduh bener halimpu euy bener demi Allah aing mah berwibawa unyuk sumanga naon rupiah parentah nu jadi kolot putra maksad ngalaksanakeun kana naon rupiah pancen sadaya panjenengan hebat euy jeung eta bahasa na ge ngadak-ngadak ngadak-ngadak nepi ka lemes kitu itu aing dewek nepi ka orongoh kieu euy jadi kabar wes aing nepi ka kieu ye heeh sok sileng robah acung dirobah ish kapanggih ke sia ku dewa-dewa engke teh dewa bakal dararatang lamun salah saya mah widadari dah widadari euy dewek widadari panggeulihna heuh tong dibawa heureuy ieu teh kolot teh serius jeung serimit urang jadi raja di sawarga Maneloka teh moal saneng-neng pasti we ukur saliwet sawarga manikir saya tuh sok ulah dicidukeun kotor sia di Karaton Himawati teh teureui deui we tuh sok ngomong pok sok ngomong montong tarik teuy barudak saya teh gara harudang tong maloloro teh aing hayang kopi ingat tuh sia tepi lodama atuh kak ay Bapak Semar Badranaya putra pada ngajalankeun pancen ti selera panjenengan jadi wakil rasieta ojok sumanga Bapak pada dilaksana kenal rupiah pancen selera panjenengan jarangan cecungik si eta kaulanun Bapak Semar coba sila dulu paingan ngajadikeun
lain ahli nate kieu hancur deuleu. Awut-awutan, Bang. Hancur sawarga dipingpin guru garelo model kieu. Gua siapa pokona mah aing rek kadaguan di Amarta, rek kadaguan di Amarta buru-buru sia. Batu dipusti-pusti di Bang. Ai, kan dieu adi guru. Nyembah ka aing. Tangkong tibalik Akang Paji tangkol. sampean aduh kudu nyemprung ka kae nyembah ka kaula. Cing balik euy. Wajah nggak aja masih lingan kudu nyemplong kada nyembah kada betul. Urang mah geuning cinekna mah pikeun ngagiringkeun penjahat. Lamun datang deui ka ieu tempat urang giringkeun ku urang sararea nyaeta pasti umpatna moal ka mana. Lintang tingkah negara Kairo. Amarta cenah heuh. Itu Kakang Tangkurak Panji. Aduh, Panji narada gitu beleguk. Paji Nurad. Mangga urang sami-sami jalankeun pansen. Kumaha widadari ayeuna kabeh cenah diri bonding. Alah. Ulah ka mana karep wae. Siladaman ke Nyai. Kawasan di muka urang genti ku Citiis, urang pelakan lauk lohan. Beres. Widadari cenah umroh itu. Hah? Widadari urang giringkeun cenah umroh. Dewa-dewa kabeh cenah ka itu jaroh ka makam Nabi Adam. Alah. Di Arab Gunul. Hah? Ka mana? Ka Saudi Arab Gunul. Arabia. Ayo. Kitu Kakang Pancinrada. Ait. Hayo buru-buru atuh buru-buru ka